Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang teraskeun deui kana nadom kitab Sapinah dina pasal Mubtilatut Tayammumi salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Tilu dina tayammum nu ngabatalkeun hiji-hiji peku anjeun arapalkeun. Hiji sakur anu matak ngabatalkeun kana wudu nu parantos dijelaskeun. Dua murtad, tilu nyangka aya cai lamun tayammum ku sabab eueuh cai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.